Ayang! Ayang! Ada dia tuh. Ayo naon atuh papi, isu kena geus gogorowokan. Mana itu Ming? Kopi-kopi acan. Ah atuh mending sorangan, ku mami can garing ye. Tuh gue tita sita ona. Mami keriweuh ya. Ayo mana? Ayo mana? Tadi yuk. Nah atuh aya meni gandeng gogorowokan kitu, ya mama teh kerarieuh nyiapkeun sasarap di dapur. Mumpung dari dapur ayah yang kopi. Meni cik heula atuh asin bisi tutung sakitu kana resep asin teh geus tutung makan. Aing bakal pemajikan teh menik aradol aing mah. Peran boga ti deui heuh. Ayang Dede. Gelis, bagor, menat, jingo. Hadieu. Panggilkeun kopi. Nya sok eta iPhone 14 teh nya. Tapi nu warna biru kada bisa salah. Kala nya. Aku beb tuh ngaluwe batur teh keur teleponan. Cik medal transferan 25 juta jangan HP anyar. Oh sok panggilkeun ala kopi. Cari transfer 20. Nih ciga geus teh nyaho kan neng teh. Sok nita ka sejupre we, nyin kopina. Jangan bos mah kopi ada disuruput. Mau maju, cali. Non bisa juga ya aing mah. Boga pamajikan tuh teh karat nol. Kawin dewe juragan bos. Nah nganu ngerakin nih. Ngegelis baheno jeung pasti perhatian ka juragan. Tapi dah euy. Sok atuh hayu geura muka praktik itu geus loba nu ngantri. Duh, kumaha nya teh. Duit teu boga. Gawe di PHK. Beas bea. Udah sakolahkeun keneh. Akang, aya Kang teh kurang jika nu kebingungan kitu. Sok ngaruas wae. Kieu mah. Abi teh beres di PHK. Tiba-tiba nang pesangon. Jam dari beas teh. Hah? Astagfirullah, Bapak di PHK. Keur marang teh jelema teu boga, beuki we hirup teh miskin jeung sangsara. Ya tuh mah sugana we. Tadi Pak Haji mere pagawean kita ngurus sawah. Bapak, abi teh orang jajan mixu anu keur viral. Tuh kayak lajang lah, bapak itu bukan duit. Itu kan juga kacenitnya cek bapak itu. Mene si bapak mah kali-kali abi jajan nu keur viral-viral. Keur mah menang dicarekan ke cenit-nit, hutang can dibalayaran. Ting mah boga bapak teh tengah modal pisan, hutang loba can dibalayaran, hayang jajan teu dibere duit. Punten Mbah, abi teh kacantok di jalan laki. Lalaki itu saya dibenangkan hatena, jaba loba di saingan teh. Abi ngarumasa teh good looking ya, tapi abi teh bogoh pisan ka laki itu. Punten kitu hoyong pangmelekeun. Gampang teman neng, sok ayeuna mah kieu sadiakeun acis 2 juta. Adiekeun minta foto sareng tanggal lahirna. Insya Allah jarak 2 poe eta si lalaki mudah gandeng. Iya potona Mbah, sabar hawae ge dibayar. Asal mujarabnya Mbah peletna. Bah, abi ge hayang pangmeletkeun kanu gaduh topi ieu lah. Ya orang capek-capek harus.
Naon eta nya euy, rame kieu. Jup, tadi teh apa sen minta beungar ka si Mbah Tarto, tapi syarat teh kudu muci 7 domat. Aya nama yang beungar teh asa muda. Dia ge aya awewe nu boga ka lalaki dekat dipelet lalakina. Nya euy aya wae zaman kiwari mah. Keun bae ngarah usaha Mbah Tarto beki maju. Orang dia naik gaji. Mana tak gitu, ade euy. Sampurkeun gitu ah. Punten akang, ari Mbah Tarto teh sahanya? Kang teterang Mbah Tarto. Mbah Tarto teh jelema pinter, nu bisa ngubah nasib. Nu asal balangsak jadi beunghar teka tulung. Nu asal jomblo karatan bisa menang jodoh. Pokoknya mah segala bisa. Oh gitu ya. Paling mah ka praktik Mbah Tarto teh. Akang bade ka Mbah Tarto aya progi naon, Kang? Biasa we Kang, bedaya urusan. Ayo atuh Kang, pada dijajab ku abi. Ayo. Iya mbah, atasna sing menjarabnya mbah. Nah, pasti mau jarab atau neng, pasti mau jarab. Hatunun mbah. Dan bos, iya di dieu aya urusan ka juragan bos. Bangga Pak, salam Bos, persilakan. Ketangkeun Mbah, abdi bagus. Mangga Kang bagus. Ayo progi naon? Janten kieu Mbah. Saurna Mbah teh tiasa ngerubah nasib anu asalna balangsak jadi beunghar. Abi hoyong atuh Mbah, kinten-kinten kumaha nya? Gampar tah mah cing. Enak Kang bagus orang cepet-cepet lah nya. Siap. Duh, Mbah, ruas kieu jeung bumna deui. Apana ngarah bujarab tah aya nama ieu bacakeun mantrana di tengah peuting. Insya Allah gua minggu karep Kang Bagus bakalan beunghar, tapi tong hilap. Lamun geus beunghar kudu mere ka Abah 50%. Siap mah 50%. Deal heula tuh Bah. Mah tuh banyak abi pamit, ieu kertasna ku abi urang canak. Mau. Aduh, haber we dahar teh log deui. Iraha atunya urang teh bisa dahar jeung bakakak, jeung roti, jeung pizza. Siga jelema beunghar. Ya sok atuh bapak usaha dan sok ukur ucap sabar di tiba dengan gue ikhtiar mah sarua jeung bohong. Ya tenang mah, kalau ke minggu hareup urang bakal jadi jelema beunghar. Mama harek minta nol wae ge, bapak bakal dibere. Maaf pak, sama sedang pada angkah tulanya. Ngirim jam 5 minta salat pas diajarnya. Mak, ada mah sarapan. Hayo we nya endog, ke ade mun ditut di sekolah kumaha malah bato endog kan enak atuh ade. Jang, ke mau manggihan di endog jeung bala-bala dengan saut teh. Nah, gitu pak. Kieu neng, akhir minggu ayeuna bapak bakal menang duit loba. Baik marane rek minta naon ge dibere ku bapak. Amin. Tos juga berangkat, tos jam 6:30 langkung, beli kasiangan. Assalamualaikum. Ayo mah, Haji bisa nyarekan. Lupain ke sauranya. Mana tuh pak hasil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ieu nya? Kemudian keresek ti dieu saha kan? Kurang buka. Lah, keningan duit euy. Buah mantra si Mbah gitu mujarab. Urang bawa ka imah ah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, bapak tos murid.
Iya, alhamdulillah bapak yang rezeki. Alhamdulillah ya Allah, bapak ingin di mana? Nanti Pak Haji mah Nah, Pak Haji leres masih yang sekieu. pas ada matang seur ngerios, sok mama balanja, saknya enaknya. Ya tuh Pak, mama pada ke pasar heula. Assalamualaikum. Salam. Pak, ayo mama kemana? Semua teh ke pasar balanja. Beri ngobrol sama mama sareng ka bapak. Bari nyarios naon neng? Sok nyarios ka bapak, kayak ku bapak di ortos si mama. Janten kieu Pak, salma teh kedah mayar teh kuliah. Teu dibayar, mau tiasa lulus Pak. Batasna enjing, kumahanya. Atuh nah neng harus nyarios, kayaknya. Ya, alhamdulillah bapak atas gaduh rezeki, sok bayar UKT nya. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak. Ya neng. Ya. Abi gak tuh Pak? Naon di sujang atuh? Abi HP anu halus, anu bisa jangan dipakai game, jangan bisa tiktokan, jangan bisa update status di sosmed. Atuh ya HP bapak tah HP bapak. Nuhun Pak, tapi nah atas ayah dari Bapak ngepetnya. Ulah gitu, syukur-syukur bapak masih HP. Atas. Sok gara-gara geus acuh aya nama. Bapak rek ka sawahnya. Ayo. Assalamualaikum. Oh gitu, dipikir-pikir Bapak boga duit di mana? Lain-lain ngepet mah, sok lamun abi hoyong jajan hayang nanaon. Sok ditangan juga cenit-nit. Ah, ini mah bener Bapak mah ngepet. Soalnya di RT 5 aya dukun saking bagaguna. Ya oke sih, tapi harus tuh ngomong kemana we? Neng, Jang, kenapa bisa serius gitu? Iya mah, biar bapak masih ada atas neng kalau UKT. Abi ge tinggal 5 dipasihan HP ke Bapak, ajaibnya. Bener ini bapak masihan. Ya. Bapak gaduh atas di mana ya? Terus kamar, si Gana sama Bapak teh ngepet, ya teh mah. Nyari suka menawar. Pas digerakin tas acik tas enam. Wah, gimana? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Taqawullahu. Waalaikumsalam. Mangga Pak Bagus, kalebet. Sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Damang Pak Bagus. Alhamdulillah. Bade aya naon Pak Bagus? Kita kieu Pak Haji. Abdi kade teh bade mesir sawah anu caket walungan. Abdi hoyong nyawahnya lira. Oh, mohon atuh ke nyanda kelas serat-serat nanya. Latan, kadia sakedap. Kulan Pak. Punten pangyanakan serat-serat di lemari di kamar. Oh, mohon Pak. Ya. Iya Pak. Ya, Iya, Pak. ya terus nata. Mangga Pak. Aman eta euy. Si bagus ya di Pak Haji. Mun Pak Haji, iya artosna. Oke-nya. Kenun Pak Haji atunya. Ya, Abi mangga, langsung nya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si bagus bikin aplak Pak Haji. Berarti geus beulhar ieu mah. Teu bisa ieu mah teu bisa kudu dipijakeun ka juragan bos. Kalma. Ayo naon. Jadi kieu juragan bos. Tadi abi ningali si bagus bikin amplop ke Pak Haji. Berarti geus beunghar. Itu dah tagih 50% teh ya. Pernah kajajangan si Ayang. Wah. Harus selera kayak apa ya? Ayo. Enak. Aing
terang bumi Pak Bagus teh. Pak Bagus. Eta mah tuh Bapak Abi. Aya naonnya? Lah, yang teh yang biasa we urusan. Gimana Bumina? Oh, Bu Mina. Itu paling itu terus lurus, terus belok kanan. Foto aja tenang ya. Aku kayu lumayan gelis. Sia. Kemana sia? Dek kaburnya. Mbah. Balik ke mana, Mbah? Haha, sia. Sosok adik kena hutang ada kan? Ayam, Mbah. Tadi terus dipeserkan sawah ke Pak Haji. Nah, budak mana ya, kira bener tuh? Bener. Bener gitu si bapak teh kadukun jeung minta beunghar. Tapi kewan tadi heula we me abi teh galau kieu mikiranna. Tapi si bapak ka mana we ya kieu can meuli oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi bapak meuli oge. Pengalaman teh mah. Sakendak. Iya pak. Kunaon bapak sih kana hawatos kitu yang naon? Nya, tadi natan ka dieu saurna ieu bapak pakeun teu serat terus bapak masa sawah ti Pak Haji. Kayak ngacis di mana? Jadi kieu mah keur basa eta bapak keur di sawah Pak Haji. Bapak teh kahaja ngadangu ngeunaan dukun. Tah ku bapak teh dicoba we ka dukun eta. Astagfirullahaladzim. Jadi bapak ka dukun, Pak? Iya, Pak. Nah, bapak juga nu jelema teh eling percaya ka nu halal kitu. Atuh mah da bapak teh kapoekan jeung puguh di meureun kurang iman. Sok bapak bayangkeun, cenah eta dukun teh bisa melet, bisa ngajodohkeun, tapi itu manehna teu payu, teu beunghar-beunghar. Nah, bapak bet percaya? Mah, puguhan eta dukun teh boga pamajikan 3 jeung beunghar. Matak bapak percaya ge sigana elmuna eta. Berarti manehna testimonina sorangan. Si bapak mah aya wae berarti acis uka teh sineng sama jeung HP si Jang Saman teh hasil teh dukun, Pak. Nya mah. Terus eta dukun teh ayeuna minta 100 juta. 100 juta? Astagfirullah, acis di mana tuh, Pak? Nya mah kieu. Jadi saacan bapak ka dukun eta teh, bapak nyen perjanjian heula di dukun eta. Namun bapak geus beunghar, bapak kudu mayar 50%. Lamun bapak tuh bisa mayar 50%, bapak kudu ngawinkeun si sama jeung dukun eta. Bapak tega ka anak sorangan, mama mah teh ridho. Atuh mah bantuan mah, ieu demi keluarga urang. Bantuan atuh mah ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang. Ma, Pak, nah ekspresi namanya gitu. Neng, pas digeragan pas acuh kelah teras emam. Mah, buru bujuk teh si Neng sama. Terus digerak mamila teras pas acuh. Neng sama mah kedenya bapak badannya geus penting pisan. Penting naon atuh mah? Abi ge hoyong apa? Si teteh mah dibere duitnya. Ini budak ih ke duit wae pikiran teh. Terus digeragan pas acuh. Oh nya atuh mah tugas racu. Aya naon, Pak? Jadi kieu Neng nya teh ka bapak, Neng hayang jadi budak nu berbakti ka kolot. Atuh Pak, kan neng teh anak nuku bapak jeung mama jieun. Menang ge hoyong atuh mah bahagiakeun mama sareng bapak. Berarti Neng biasanya ngabantos bapak. Ngabantos naon, Pak? Nah, jadi kieu Neng teh bari didokeun ku bapak. Astagfirullahaladzim. Pak Alim Neng kan teh acan lulus kuliah. Kayak kumaha carana Neng ngabahagiakeun mama sareng bapak? Neng tong khawatir, ke Neng tos nikah, Neng masih kena bisa kuliah. Kan kayak ngabiayaan. Aku mah tuh Neng Alim. Jaga dia masih turun wae-wae jodoh-jodohku. Neng kan tadinya dosna yang jadi budak nu berbakti. Berarti kedah nurut ka kolot. Emang Neng teu karunya ka bapak atau kieu weh? Ayeuna Neng tinggal heula calonna saha, kakaran Neng ngambil keputusan. Ya atuh mah, Pak. Neng pamit heula ka kamar. Neng, atos atuh tong di emutan wae.
Mending aja nama jalan-jalan keluar panggesnya ke mama kecap sareng gawe kok ya jusna. Kamu nak lah nyodos aja kelar. Assalamualaikum Neng Salma. Waalaikumsalam. Kang Nathan. Kemana Neng? Iya pada ke warung lah Salman. Tipayan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Salma pernah dengar Jupri nu kasih? Sahanya sok kenal pisan. Ya, Jupri nu pas eta kabumi Pak Bagus. Oh, nya semoga biasa itu. Eta teh Neng Salma nu bakal jadi istri juragan bos. Siapa yang kamu deui? Wah, keceplosan kumaha tuh? Udah kan mami eta mah kalau misalnya Jupri. Oh gitu. Awas kena bohong. Ya. Mari si ayang ona sareng Lilis kemana? Ayah tuh tadi mah teh Lilis keur di kamar, lamun teh ona keur di dapur. Aya naon gitu? Ponyol kenal aja kedap. Meni papi mah nganggu wae batur keur ieu teh. Nih, kenapa tuh Teh. Tadi itu cenah cek si papi ngagaroan. Enak mana jadi curiga kieu. Wah, si papi rek kawin deui nya ieu mah. Dedeh ngomong teh langsung ke mana wae. Emang nasi papi rek nambah istri itu cukup ya guys boga tilu. Nama kerek nambah deui sagala. Pasti anu salah di antara arurang. Atak si papi rek kawin deui. Heuh. Bahasa rek kawinkeun dede ge kan minta listing teh ona kumpul. Bawa lagi kitu. Gawat atuh kan misalnya si papi rek kawin deui, jatah bulanan beuki saeutik sok bayarkeun ke si papi leuwih akan nu anyar. Heuh nya, nganeng-nganeng geus geuluh nya. Gede. Mana kongkoron si orang si Lilis? Cari. Naon pi? Apa lis ge pasti papi rek kawin deui nya. Nah, 100 buat ayang Lilis. Nih rek make kawin di sagala. Heuh nih emang ya pemajikan sakit itu cukup. Nambah hiji deui. Nambah hiji deui, ikrek 3 ganjil, mun 4 jadi genep pas. Mau nambung Embung. Kala. Kumaha mun arurang satuju si papi kawin deui. Dedeh mah bukan mah jadi bungsu titik. Hewa pasti si Lilis maksud ngejalan si papi kawin deui. Jadi kieu. Bae we si papi kawin deui. Jadi si istri eta sina nguruskeun si papi, orang mah tinggal happy we jeung shopping. Cakep pisan eta idena. Tapi kumaha lamun arurang eta calak ka si papi, mun sami-sama kawin deui, ulah matang jatah bulanan arurang. Kumaha 1 juta? 1 junya? 1 junya? Bisa benar bisa. Yuk, balik dulu. Sok ona Lilis jeung Dede satuju papi kawin deui. Asal aya syaratna. Sok naon? Syaratna papi orang motong jatah borana orang. Lah, gampang kata mah nyangus Oke, rek angkat deui ke tempat prakteknya. Don. Enggak. Mah, eta si Jana mah tartung sedongkap. Mana Mas Kartona itu? Oh, gua batal makan sibuk lu bapak pasien. Mana saja kalabat. Mah, buruan yang sama na, iya ajudan Abah Tarto. Pak. Mana Pak Bang Tarto teh? Iya mah, ajudan Abah Tarto. Abah Tarto nama tuh biasa ka dieu. Kang, aya foto Abah Tarto tuh. Kipli bikin foto juragan bos. Kayak tayu neng, kalau juragan bos teh.
Ih, iya mah aki-aki di bahasa eta mirarian bapak. Bapak nek nikah ke neng jeung aki-aki ieu. Iya neng. Duh juragan bos disebut aki-aki. Emang aki-aki. Neng teh bade dinikahkeun jeung bapak teh kusabab Pak Bagus teh gaduh hutang 100 juta. Innalillahi. Bapak ngajual neng 100 juta ke aki-aki eta. Saking teu gaduh acisna bapak ngajual neng. Nes kitu geulis, bapak teh kapaksa. Jadi kieu neng, lamun neng alim nikah sareng juragan bos, keluarga Pak Bagus bakal silaka. Abi bade pamit. Ayo Kipli. Iya tuh. Jadi bener bapak teh kadukun. Sok we eta apa jadi urusan bapak neng mau ngabantuan. Sekalian we bapak kawin jeung dukun eta. Kumaha tuh mah? Kasihan halasin yang wortos ya Pak. Juk, kumaha mun laporan ke juragan bos? Heuh nya urang laporan heula. Halo juragan bos, jadi kieu budak Bapak Bagus teh embungeun kawin juragan bos. Kumaha murang ala anak bungsuna Pak Bagus. Siap. Gaskeun. Ah iya budak bungsu si Bagus teh. Naon maneh? Tong macam-macam tadi Oh. wali mah. Ampun, Pak, ampun. Astagfirullahaladzim gitu ya no. Ampun. Mana yang mau kabar kletik? Mari ke mana? Aduh, henteu nuhun ieu dikuburan. Aduh, nuhun Aduh. Kumanya ih gagal euy. Teuing euy ada pairang telepon wae si bosna. Coba atuh telepon. Halo bos, ini kieu rencana teh gagal euy. Kumaha tuh? Si bos udah. Duh, kumaha tuh? Siap bos, siap. Aduh. Assalamualaikum Bu Ahmad. Neng sama. Waalaikumsalam. Aduh. Salam. Dikeroyok, untung aya anatan, ditulungan, pengen kadabur. Aduh, nyeri. Betul. Sakit daun jangan. Salahnya kira-kira. Saya tadi udah sempet. Itu mau bangetannya dijajak ke bumi. Ya sami-sami. Bayar atuh neng sama. Assalamualaikum. Juk tadi teh kumaha si juragan bos? Si bos teh di gawean ku sorangan sih nah gitu. Juk dia data-data. Aduh. Mama, tolong, nyeri. Aduh. Ya Allah. Neng sama tolong nyelamatkan dia. Mama, nyeri. Iya mah juga nanti santet mah enggak sabar Pak Haji. Enggak sabar. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon nih? Pak Haji nah ya Kang, itu Salman juga na disantet Kang tuluman. Kala sakedap. Pak. Aya naon Nathan? Ayo Pak ka bumi Pak Bagus itu Salman saurana disantet. Astagfirullah. Ayo atuh enggal. Itu sama-sama teh ya. Nurek jadi istri kau paci papi. Tahu. Yuk sampai dulu. Oh, jadi iya Nurek jadi istri kau paci papi teh. Ibu-ibu teh sahanya. Oh masnya, kamu jadi istri kau paci papi, kerudak di dalam orang. Saha di Nurek jadi istri ke opat. Kamu sih meni buru-buru kamu dong santai. Bentarnya abet daya urusan yang ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana barangkali teh? Ibu Pak Haji paling dia. Aduh. Astagfirullah. Aduh. Bentar. Aduh. Aduh. Bismillah.
abdi atas salamet. Sami-sami ieu teh aya nu bade nyalakeun ka Bu Ambar sakeluarga. Kayak kedah hati-hati deui bilin kemal leuwih parah deui. Nuhun atur nuhun Pak Haji. Ya sami-sami abdi pamit heula nya. Tuh Neng tinggal si Ujang lain anu beunang. Sok atuh tulungan keluarga urang sareng si bapak. Ame hoyong dinikahkeun sareng dukun eta ame tegang guna-guna deui keluarga urang. Mun atuh mah neng siap dinikahkeun sareng aki-aki dukun eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sarta acana hayu urang ngawitan acara ieu supados teu dilami-lami. Acara akad nambah tarto sareng yang sama. Mangga ka penghulu waktu sinareng tempat mangga nyanggakeun. Mama. Nah, geuning si teteh teh kawinan jeung aki-aki. Tema laki-laki. Atau siap sadayana? Siap. Mangga cepat tangan Pak Bagus. Mangga Pak Bagus. Kaula nikahkeun sareng kawinkeun Putri Sim Abdi Salma Aulia sareng Tarto dengan mas kawin 3 hektar sawah dibayar tunai. Tarima abdi nikah sareng Anak kami tangkap atas tuduhan penipuan MPL dukun sakti. Bener Pak, abis saksina bah dukun ieu bohong. Sami Pak Polisi abi geusna si lalaki ieu bakal bisa nyaah ka abi. Ku pelet anu dibere ku dukun gaduhan ieu. Mana buktina abi geus mayar 2 juta. Itu kalau kakawin jeung batur gerak mana buru ganti rugi. Hop dia, Pak. Ya. Si Papi. Assalamualaikum. Alah, ieu kamarana tamu teh. Pak Bagus. Sampurna dulurku. Terjadi ya teh nikahna pengantin pamegatna dicana ku polisi. Aduh, atuh kacau atunya. Nya Pak Bagus. Abi teh kereta artos tinggalin di sawah. Pan kieu caritana teh. Yang ngobrol di mananya? Di itu lah. Enakan ya pura. Tah gitu Pak Bagus caritana teh. Kelak. Warisan di sawah. Oh itu teh warisan abdi gitunya. Sugan abdi mah itu teh duit tibah Tarto. Aduh. Atuh kumaha yeuna Bapak mah nya abi tos kulis-kulis kieu teh janten nikah. Wah, atunya nengnya. Ya, terus yang sama sering anatan. Ya, bener tuh Pak. Ya, ayo atuh orang siap-siap. Kumaha Pak Bagus? Kumaha tah Neng? Mangga tuh Pak. Alhamdulillah janten nikah sareng adu dipika cinta. Gaskeun Pak Haji. Siap Pak Bagus. Ayo atuh orang siap-siap heula. Ayo atuh Pak. Siap Jonathan? Siap atuh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, kopeh abi mananya? Aduh, itu mau kekunci. Hehehe. Ambutannya, mangga orang mulai atuh. Mangga, berjabat tangan. Kaula nikahkeun sareng kawinkeun Putri Sim Abdi Salma Aulia sareng Nathan bin Haji Eka dengan seperangkat alat sholat dengan sawah 20 hektar dibayar tunai. Tarima binika Salma Aulia binti Bagus dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Masa dayana?
ayah nih gandeng gogorokan gitu, ya mama teh termasak. Soalnya jadian ini dong. Kamana eta sih? Dasar kawin kendede ge kan mentalis cinta ona kumpul. Bawa ayeuna ge kitu. Enggak, atuh mana ge? 2, 3. Kang, Batar teh jelema pinter, nu bisa ngubah nasib, nu asalna balangsak jadi beungar teka tulung, nu asalna anjing, naon eta teh? Nih kali-kali abdi teh jajan nuker viral. Keur maminang dicarekan ku cenit-nit, hutang can dibalayaran. Alhamdulillah, turun Pak. Dit. Oh, mohon atuh. Kayaknya ada kelas serat-serat nanya. Natan, punten ka dieu. Astagfirullah. Hayu atuh enggal. Buru deui. Kau jajan deh. Serius? Langsung aja datang pagi. Oh, sudah. Astagfirullah. Aduh. Tah, Neng, ieu teh ajudanna Mbah Tarto. Ngan Mbah Tartona teh tiasa ka dieu. Menuju sibuk. Kang, aya potna teh Mbah Tarto teh? Beli. Iya budak fungsi bagus. Iya budak fungsi bagus teh. Mana tong macam-macam. Nah, nih. Aduh, nyeri, aduh. Assalamualaikum, Bu Ambar, Neng Natan. Aduh nyeri aduh. Assalamualaikum, Bu Ambar, Neng Salma. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Bu naon? Dikeroyok ku jelema. Assalamualaikum, Bu Ambar, Neng Natan. Salah. Nanti kalian. Anak kami tangkap atas tuduhan penipuan ML dukun sakti. Situ kabar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon di dia, naon awas. Awas nih pada kali di dia. Alah, aku PHB mana? Aduh, kekunci euy mah euy. Disembokkeun ke kamera. Alah, aku PHB mana nya? Aduh, itu mah kekunci. Nikah Salma Aulia binti Bagus Anjay. Kemana sih meni buru-buru, kalem dong, santai. Punten ya.